اللهم صل وسلم على نبينا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul khamisu aribab anu kalima dina kitab tankih kaul. Fi fadilatil imani bakal nyarioskeun tentang kautamaan iman. Naon sih ari ngaran iman teh? Wa huwa ari ngaran iman fil lughati numutkeun bahasa. Tasdiqul qalbi nyaeta ngabenerkeun ku hate, percaya ku hate atawa yakin dina hate. Al mutadamminu anu mana eta kayakinan teh memuat atawa mengandung lil ilmi kana ilmu, bil musaddaqi bihi kana perkara anu dibenerkeun ku hate. Lempeng nama supaya babari diapalkeunana ari ngaran iman cek bahasa teh nyaeta percaya kana hiji perkara bari nyaho kana anu dipercayai na eta. Contoh, Kang Herman percaya teh kana mobil, oh atuh percaya. Iman berarti nah kumaha kitu ari mobil Kang Herman? Teh geuning mobil teh anu sok maju di jalan, banna aya 4. Aya nu genep, aya nu 8. Ari eta nu 3 mobil lain. Oh, atuh lain eta malin mobil. Tah, berarti Kang Herman percaya kana ayana mobil bari dibarengi ku ilmu. Beda jeung kieu, Kang Herman percaya ayana mobil. Atuh saya mah lain percaya deui, yakin saya mah ayana mobil. Nah, kumaha kitu Kang Herman ari mobil? Eta geuning mobil teh anu banna 2. Terus aya paragi ngabosehna. Oh salah atuh eta mah sapeda. Berarti keyakinan Kang Herman teu dibarengi ku ilmu. Geus nu loba-loba ting contoh mah kitu bae. Nu teu ngarti ngacung tanyakeun langsung ka guru. Ulah nanyakeun ka kuring lamun teu ngarti. Sebab bari ngaji di YouTube mah da. Atuh ieu mah sebenarnya kur ngadorong hungkul masyarakat supaya dararaik ngaji ke majlis taklim talaki langsung sareng para ustad para kiai setempat. Ngaran-ngaran ngaji ngadalkeun di YouTube bae mah beres. Teteh ari ngaran ngaji mah, ari ngaran tolab ilmu mah kudu langsung ka guru setempat talaki berhadapan langsung sareng guru. Kakara sempurna. Atuh ngaji di YouTube mah khusus Nasim Abdi ieu mah hanya sekedar mendorong masyarakat hungkul supaya masyarakat semangat daek ngaji deui sareng para ulama-ulama setempat. Kan minimal nu tadina teh nyaho, oh geuningan aya ngaran kitab tanki, oh geuning aya ngaran kitab nasoi, yang ngaji sing sempurna ka guru, datangan ka guru kelek kitabna. Lamun teu bisa maca kitabna geus dibangarikeun we datangan ka kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kiai abdi nguping YouTube Kang Herman cenah ngaranna mah ngakuna mah ngasok ngaji nasoi, resep cenah teh ngaji nasoi, coba abdi hayang nguping langsung ti kiai. Kumaha sih kana nasoi teh sina? Tah, itu maksud sim kuring mah. Bagus berarti. Lain malah dibalik. Ketika loba anu ngupload pengajian ka YouTube jadi sange ka majlis taklim talaki langsung jeung guru. Rek naon ngaji ka masjid lah. YouTube ngayah ilmu mah hayang ilmu naon. Mending di YouTube ngadengikeun ngaji mah bari ngarengkol, bari ngopi, bari santai di imah. Ieu mah gagal paham berarti nu kieu mah. Atuh cenah eta ngaji di YouTube meunang pahala pan teu ari masalah pahala mah insyaallah meunang bae. Dan asal niat tolab ilmu baik dan masalah ngudag kesempurnaan ilmu moal sampurna lamun ngandalkeun di YouTube hungkul. Sebab nu paling utama mah tolab ilmu teh talaki. Wa huwa sareng ari iman fi syariati numutkeun syariat atas dikunya tengah benerkeun atawa mempercayai atawa ngayakini. Wahwa ari tasdik al ilmu billahi nyaeta mengetahui ayana Allah
bari dibarengan ku ilmu, kabeh dituna bari dibarengan ku dalil, minimal dalil ijmali. Lah dalil ijmali mah cenah urang geus apal. Alhamdulillah orang mah geus ka dalil tafsili, oh atuh mantep. Berarti imanna eta mah geus nepi ka dalil tafsili mah. Wasifatihi sareng mengetahui kana sifat-sifatna Allah bari dibarengi ku keyakinan nya kitu deui bari dibarengi sareng dalil-dalilna. Cukup henteu cenah mengenal Allah sareng sifatna hungkul beserta dalil-dalilna? Tidak. Tapi ma'a jami'i ta'atil wajibati minha. Keyakinan ka Allah sareng keyakinan kana sifatna Allah teh kudu dibarengan ku sakabeh taat anu wajib. Dina eta kataatan. Wan nawafil sareng kudu diikuti dengan kataatan melaksanakan sunnah. Lamun aya jelema iman hungkul ka Allah dileletik oge ngapalkeun sifat wujud nepi ka geus di luar kepala jeung dalil-dalilna. Tapi ada salat 5 waktu embung. Kunaon mangtara salat 5 waktu? Alah atuh nu penting mah percaya bae ka Allah, salat-salat ting sih. Teu mah gagal iman anu kieu mah. Alhamdulillah cenah Kang Herman abdi mah percaya ka Allah, percaya kana sifat Allah, bari jeung ngalaksanakeun kewajiban sesuai kemampuannya kitu deui, sunnah oge osok samampuhna sok dilaksanakeun. Cukup encan cenah abdi eta iman atuh acan. Wajtina bizzallati wal ma'asi sareng kudu ngajauhan berbagai dosa-dosa jeung maksiat. Tah lamun kieu kakarat sampurna kaimananana. Wa yajuzu ayyuqala sareng boleh urang mengatakan al imanu ari iman huwa dinu eta agama, boleh mengatakan seperti eta. Wasyari'atu sareng syariat, wal millatu sareng millah agama millah teh. Jadi lamun aya jelema ditanya naon ari iman, iman teh agama. Nu hiji ditanya naon ari iman, iman teh syariat. Nu hiji ditanya naon ari iman, iman teh millah. Eta sarusna Nawawi boleh. Naon sebabna? Li'anna dina karna sanyanya ari agama. Huwa ari agama mayudanu bihi nyaeta perkara anu dipatuhi ku ayatna iman. Berarti saha wae anu beragama wajib mematuhi agamana. Mun urang ngaku agama Islam berarti urang wajib mematuhi agama Islam. Cek Islam halal halalkeun, cek Islam haram haramkeun. Lamun aya jelema ngaku Islam tapi teu nurut kana agama Islam, dititah salat ku agama Islam henteu, dititah puasa henteu. Henteu we sagala rupa nu dititah teh. Tah berarti eta mah kur ngaku Islam doang, nebeng doang tina agama Islam tapi teu boga iman. Ari anu iman mah kana agama Islam maka dibuktikan keimananana minat taati ku berupa taat karena semua perintah Allah. Cek Allah salat cek Allah puasa cek Allah ditah ngaji nurut bae kumaha cek agama Islam. Nah berarti ieu mah Islamna dibarengi ku keimanan. Selain mentaati semua perintah Allah ma'ajtinabil mahdurati kudu dibarengi ku ngajauhan perkara-perkara anu dilarang ku agama, wal muharramati jeung ngajauhan perkara-perkara anu diharamkeun ku agama. Wadzalika sareng ari eta taat kana perintah sareng ngajauhan kana larangan teh huwa sifatul iman, eta teh cirina iman atawa sifatna jalma anu iman. Nu matak teh bisa dibohongan, urang mah iman percaya kana ayana Allah.
tapi teu daek salat bohong berarti eta mah iman naon sebabna eueuh cirina jelema iman mah nyaeta tadi taat kana perintah Allah sareng ngajauhan kana larangan Allah. Wa amal Islam sareng adapun ari Islam bahwa maka ari Islam min jumlatil imani eta termasuk ke dalam kategori iman. Wa kullu imanin sareng ari setiap iman ngan imanna anu menurut syariat ya tadi Islamun eta termasuk Islam. Setiap jalma anu iman pasti Islam. Walaisa kullu islamin sareng tidak setiap orang Islam imanan eta iman. Jadi sakabeh jalma anu iman disebut Islam. Tapi teu sakabeh jalma Islam disebut iman. Kan loba contohna. Tadi dia ngaku nama Islam tapi teradaik sholat eta mah usleum nu kitu mah. Naon sebabna li annal Islam karena sanyanya nari Islam huwa ari Islam bimaknal istislami ari Islam teh ngabogaan makna nyaeta istislam. Non ari istislam berserah diri kumaha bae cek Allah. Saur Allah salat kajen teuing keur kumaha urang salat bae kecuali aya udur misalna poho atawa leungit akal ari teu boga akal mah ulah salat bising ki aya nu gelo dibeberi kunaon mang dibeberi ka nu gelo can salat lohor tadi tanu gelo nu gelo mah ulah ditita salat mang coplok akalna salat teh keur jelema nu boga akal. Cenah eta kuring boga tatangga ngakuna Islam tara salat coplok berarti nonana otakna. Apan kitu ari kewajiban salat selama masih kena aya akal wajib salat. Wal inqiyad sareng tunduk patuh ka Allah. Naon bedana tadi berserah diri jeung tunduk? Oke, can beres ngaji lagi. Fakullu mu'minin maka setiap jalma mukmin, setiap jalma nu iman mustaslimun eta geus pasti jelema berserah diri. Munqadun sareng tunduk lillahi ta'ala ka Allah ta'ala. Jadi setiap jalma mukmin berarti eta jalma teh berserah diri sareng tunduk ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaisa kullu muslimin jeung teu sakabeh jalma muslim mukminan kaasup jalma anu iman billahi ka Allah. Naon sebabna? Li annahu karna sanyana kalakuan qad yusallimu kadang-kadang sok aya jelma anu berserah diri anu nyerah makhafatas saifi karna sieun ku pedang. Zaman baheula eta mah nu berserah diri anu nyerah karena ku sabab sieun ku pedang geus eueuh we pedangna kafir deui. Tah baheula loba nu kitu ena ge pan aya eta tetangga lalak rajin eta salat teh jeung lila di wiridanna teh tara-tara biasana ketika ditanya nah mah rajin amat nama salat teh jeung nilila eta wiridanna teh tah ayeuna naon teh ka pusing menghindar itu di imah ge anu nagih wae tah eta mah berarti berserah dirina makhafatal lil debt collector berserah dirina ku sabab sieun ku nu nagih hutang ku debt collector teh ya lunas we hutangna eueuh nagih deui ka imahna jauh deui ka masjidna berarti ieu mah salatna lain berdasarkan iman ka Allah tapi salatna menghindar di jelema anu nagih hutang. Atawa aya jelema rajin salatna mah rajin sedekahna mah tapi yang ditanya nah hamang rajin salat beres salat langsung ngabagi duit sedekah ka fakir miskin jeung ka anak yatim lah lain naon urang mah pan ieu supaya marilih ya rakyat supaya milih orang arek calonkeun gubernur eta mah berarti
ibadahna lain karena Allah, tapi ibadahna hayang jadi gubernur. Tuhanna berarti tema gubernur, jabatan. Naudzubillah min dzalik. Pal imanu makariman ismun eta teh nama. Jadi iman teh ngaran. Tunawilu anu ditarima eta iman teh musammayatin kana rupa-rupa ngaran kasirotan anu loba. Maksudna definisi iman itu sangat banyak. Aqwalan berupa ucapan, wa af'alan nya kitu deui berupa perbuatan, faya umum maka merata secara umum naon itu iman teh jami'at taati kana seluruh kataatan. Jadi ari anu ngaran iman teh baik ucapan atau perbuatan atau apapun anu nuduhkeun kana kataatan ka Allah Subhanahu wa taala etalah disebut iman. Wal islamu sareng ari Islam ibaratun eta teh ungkapan anis syahadataini tina dua kalimat syahadat ma'atu ma'ninatil qalbi dibarengan kutumaninah hate dibarengan ku tenangna hate wal ibadatil khamsi sareng ibadah-ibadah anu 5 waktu nyaeta ibadah salat teh. Jadi lamun aya jelema keur ngucapkeun syahadat berarti eta teh jelema teh keur ngungkapkeun keislamanana. Nya kitu deui ketika jelema keur ngalaksanakeun bae salat 5 waktu rajin istiqomah ngalaksanakeun ibadah salat 5 waktu berarti eta si jalma teh keur mengungkapkan keislamanana. Kada qalahu etalah penjelasan qalahu anu parantos nyarioskeun kana eta penjelasan saha Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sareng parantos ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-imanu ari iman ma'rifatun eta teh ma'rifat nganyahokeun mengetahui wa fi riwayatin sareng ari dina riwayat anu sanes libni Majah aidon masih keneh di Imam Ibnu Majah oge ya dulu nuduhkeun dalika kana makna iman aqdun naon kana lapad aqdun nyaeta mengikat. Jadi dina teks hadis nu sanes mah al imanu aqdun ari iman adalah mengikat. Ngan dina teks hadis ieu mah al imanu ma'rifatun ari iman nyaeta mengetahui bil qalbi mengetahui ku hate wa qaulun sareng ucapan bil lisani ku lisan nganyahokeun naon sareng ngucapkeun naon wa huwa nutqu bis syahadataini nyaeta meyakini dina hate jeung ngucapkeun ku lisan 2 kalimat syahadat kama qalahu sakumaha anu parantos nyarioskeun kana eta faidah saha al-Qastolani Imam Qastolani rahimahullahu ta'ala. Nah cukup jalma anu iman hanya sekedar meyakini ku hate jeung ngucapkeun ku lisan hungkul henteu saur Kangjeng Nabi teu cukup kitu hungkul wa amalun bil arkani sareng kudu beramal kudu berbuat dengan anggota tubuhna wal muradu sareng ari anu dimaksud beramal ku anggota tubuh annal a'mala karna sanyanyana ari amal-amal atawa perbuatan-perbuatan syartun
eta teh merupakan satu syarat fi kamalil imani di dalam kesempurnaan iman. Jadi lamun aya jelema meyakini hungkul ayana Allah terus ngucapkeun syahadat tapi embung salat, embung zakat, embung puasa teu sempurna berarti imanna eta mah. Wa annal iqrar lisaniya sareng bahwa ari pernyataan kulisan atau mengungkapkan dengan lisan yu'arrabu anit tasdiqin nafsaniyi eta menjabarkeun atau menterjemahkeun tentang pembenaran bangsa hate. Maksudna lamun seseorang hanya sekedar meyakini di dalam hati tanpa diungkapkan dengan lisan atau sulit dibuktikan. Nah, dengan ayana ikrar ku lisan eta teh ngajabarkeun menjelaskeun keyakinan orang nu aya dina hate. Seperti jelema bogoh ka seseorang ngan dipendem bae di dalam hati. Jadi diungkapkeun eta rasa cinta teh ka seseorang atuh nikah aki-aki ge meureun moal bersambung-sambung eta cinta teh. Naon sebabna? Orang yang kita cintai tidak tahu bahwa kita menyimpan rasa cinta. Oh lamun kitu mah berarti cenah Allah moal nyahoeun kana iman urang dina jero hate lamun teu diucapkeun mah. Ieu mah lain keur carita Allah tapi keur carita makhluk. Lamun aya seseorang iman pek teka dengi ku urang syahadatna teka tempo ku urang salatna kan urang bingung tanda tanya ieu jelema teh iman apa henteu sih ninggang maot we kita jelema teh bingung urang ieu jelema salatkeun pantongnya naon sebabna aing ragu ieu jelema teh Islam palain sih can kadenge syahadatna can katempo salatna. Nah eta dengan adanya ikrar ku mulut urang ka orang lain orang tahu, oh saya tetap pernah syahadat berarti Islam. Ketika orang nyaho seseorang ke Islam, maka berlakulah hukum Islam kaya teu si jelema. Mun maot disolatkeun, dimandikeun dan lain sebagainya. Qadza qala al-Azizi, itulah numutkeun pendapat Imam Al-Azizi naqlan an Ibnu Hajarin. Imam Al-Azizi ngutip di Imam Ibnu Hajar rahimahumullahu ta'ala. Rawahu Ibnu Majah, hadis diriwayatkeun ku Imam Ibnu Majah wa Tabrani sareng Imam Tabrani an Aliin di Sayyidina Ali wa huwa ari eta hadis dhaifun eta hadisna dhaif lemah. Wallahu a'lamu bishawab.